Kieu teh abdi bade naros tentang penyebaran virus corona di Indonesia khususnya di wilayah Karawang. Nah, virus corona teh biasa disebut penyakit mematikan. Kusabab virus corona teh acan dipanggihan obatna sareng penyebaran oge cukup cepet ya. Jadi sehari teh sok langsung melonjak gitu anu kena corona. Ari virus corona teh naon wae tadi jalan. Bisa batuk, nyeri tikoro, jeung panas. Virus corona ieu teh sabaraha bahayana nya? Namun diperkirakan sih bisa bahaya banget soalnya kan kusabab virus ieu teh bisa merenggut tua batur. Terus kumaha teh cara nyegahna? Nyegahna anu kahiji itu mah, nu kadua lobakeun limbah leungeun, nu katilu lamun ka mana-mana kudu pake masker. Terus ari virus corona teh di mana nya teh asalna? Di pasar sate di Wuhan